Ieu kisah hiji santri nu resep ka hiji istri anu keur nyantri gelisna kawanti-wanti timbul tina pandangan turun kana hati sorangan timbul resep kabingahan ka abdi eneng pujaan al-hubbu fillah walillah cinta abdi ka anjeunna rasa cinta jeung kanyaan anu teu aya batesna tapi dina hiji mangsa istri nu dipika cinta geuning tos aya calona hate sedina nalangsa duh Gusti abdi tulungan hate nyeri baririhan emot wae kapujaan cisoca sing kareclakan ning kieu rasana cinta nyeri hate karasana cinta abdi ka anjeunna ese leungitna pikirna tapi nu ngaranna cinta aya nyeri jeung senengna Allah Rabbu nu ngaturna jodoh mah moal ka mana aduh emak aduh bapa abdi nyuhunkeun pidua bade angkat ka pesantren sing timu ilmu ngajina hirup urang keur di dunya moal cicing salilana pasti ngarasa maotna pendak jeung Allah Rabbuna kamana atuh kamana kanya anu tiba heula cinta nu dimanja-manja aduh Gusti teu kiatna tapi dina hiji wanci cinta nu leungit kamari geuning tos uwi deui nengna kagegetna ati awalna tina kontekan tuluy-tuluy tetelponan bari ngobrol cucurhatan timbulnya kejujuran hati sedih jadi bunga
dahar oge jadi ngeuna, ngaji komo jadi betah, kusabab anjeun kanyaa. Ya mansyurki qalbi minni, duhai kau pencuri hati, jagalah hati dan janji, itulah cinta sejati.